Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun, terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ke dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak, maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang persis. Perancis jasa urang. Ya Allah, etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, tuna naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi bapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan Tuan Syah langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta 2 pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh.
kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanna mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoaeun guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh dulu di Lauhil Mahfuz barang di dulu 7 anak sebab siapa sih gak doa deui cenah 7 kali gak doa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan alhamdulillah sakieu teu diberenya sabara nama anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sesonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ka tuan saya alhamdulillah tuan ieu hasil doa tuan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan Syekh langsung gendei orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus teguan saya diurus menang 40 poe renah deh terus beta rene datang ke 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah cakna bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa tuan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian ceknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipiceun ku nyana ka juru imah tah lain doa tuan Syekh langsung haritakeun leng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadainge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeunanya aya di mana mah ieu leng-lengan ya leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Guys diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot
ieu saha deuk dibejaan ku salakina atunyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup kajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mait saha barang didulus sirah getihan kabeh beulah kuluna ya ieu mah anak cek anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon ya. Salakina langsung mamawaliong ti neng jimat tituan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu katuan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babejanya terus dibawa katuan Syekh bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 bepad 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuh saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pohara jasa ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari tah maksud kitu mah teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah
lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuarinya mawa kitab. Aduh, emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu dibawa, iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab. Eta karomah. Teka rasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teka rasa. Ya Allah ya Rabbi, jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dur zuhur berangkat sholat, dur asar berangkat sholat, dur maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik teka rasa tak urang boga pamajikan nurut ka urang buah karomah buah eta mantap. Wah, kamu tetangga orang mapan bo dibarahan baik pemajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan baik. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok dicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa, masya Allah karomah teka rasa tak karomah teh kos gitu. Nah ye urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian itu di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus puguh di Irak, kemudian itu mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa. Sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah di tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Bacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu.
tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngala wudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah. Cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Kadi eta cenah bakiak nu kula kadi. Patu jamaah ribuan garita kaget. KKKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsa. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak. Dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena. Ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu alimah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia. Ulah haram sia mah aja ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes. Tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Ajo di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan. Teh hese dakwah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomahna nu pohara jasa. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke ku kula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus ku kula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Ayo kan poe minggu orang degin majlis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat. Cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge. Asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias si anak mah.
langsung cerik datang ke Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunana 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojay di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah waun teu henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Araja saya tuh. Ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh patos ka neraka gajian Tuhan saya. Tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh teu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka keur kieu alhamdulillah rabbil alamin. Bejakeun ka Syabdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah nyana tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya tugas banget papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut hayu hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana
can aya can beureum tuan saya geus gara-gara ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang di tuan sok halalaga abdi atuh akhirnya kaya ayah itu tuh iki mau pan bo abdi lah itu bisa tuh itu akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah agak segera balik ulah segala lagi ya hati lu ya mah setelah saya gara-gara itu gara balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk ke dokter barang datang ke imah aya keur kieu mah jeung isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka tuan saya kumaha aya geus aya mah geus gara balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu ya saya teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah itu dibukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna kan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa yo kene entita kuki uci cenah aing ketempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa karomah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tak naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti
eta gaib-gaib blon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh ku sia. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat sih kos kieu masih salat. Sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana. Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol orang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendakan Tuhan Sabtu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah nu ieu kanu ngoran nu kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb agihan ke malaikat di alam itu si gade ulah cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tarajima tarasare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikan datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeunna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadon oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ari Abdullah bin Umar itu mata itu mata malaikat itu kadel ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril hatur salam alaikum salam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah hatur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu
jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaja doa kos kitu nya. Atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula neuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat. Tan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah. Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit pan ieu teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa ka Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Tuan Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa ge ngan hampura Gusti tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyana kieu bae jutaan lauk Gus apa berbagai jenis lauk Gus beres langsung Tuan Syekh indit dikaba ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk wai kan jutaan lauk tambah teu eureun terus sing beletik kadi lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birak lauk geus sebab teu diganggu ku urang mah ikut Tuan Syekh mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon mantak mau paeh ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuh nanaonan Tuan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nya cek Tuan Syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasombongan kula kajahoan ieu mah terserangan kula baurkeun balik na jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate
kata rek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun. Dalam mau nguski atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana. Masya Allah buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah datang pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan sakurang atuh siap maung meureun dia. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Aduh tidak tunduk ke pemajikan. Allah takdir ya ngaji pelaksanaan ieu ngaji letak di pending ge masalah ya Bang. La takdirat aya kapastian naona ina urusan tarab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusakna teh lain sukunna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dalat tablugopi diatana salat tablugo diatan nasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuh ieu mah du cantang tuh na ieu mah ike kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun taya kekurangan kubiro akrabun aksini lal indimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus kadina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam bissawab.